Abdi mah puasa moal arek nepi kagoda. Abdi mah rek puasa sing enyal loba nu ngajak buka. Abdi mah puasa moal arek nepi ka Blitar. Abdi sok sieun keur teu puasa langsung dicabut nyawa ku Maha Kawasa. Awak teu walakaya digotong kana keranda, dianter ku sarea. Kabayangnya Kabayang pisan. dicabut nyawakeun ngagodin keur ngadarmi ramai. Matak sing areling, Ulah ngagarudin. Naudzubillahi min dalik. Emut benguhan. Muhun atuh ke Siun urang teh.